Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra kaum dangu, alhamdulillah tiasa tepang dangu deui sareng simkuring Encing Adnan dina gelaran dongeng Sunda anu baris ngalajengkeun carios Munjung Pocong dina seri ka-20 hijinya para mitra. Langkung ti payun simkuring nyuhun pangapunten tina samudayaning kalepatan oge bilihna aya kasamian dina nami tempat gelar sareng sajabina numawi da ieu mah ngan saukur carita fiksi anu direka ku simkuring etang-etang kangge hiburan sarerea. Nyaku kituna supados tong nyangkolong teuing kana waktos mangga kawitan wae ieu lajengan cumarios Munjung Pocong dina seri ka-20 hiji. Wilujeng ngadangukeun yuk ah. Para mitra kaum dangu, upami telepat kamari teh dugi kagunem catur Bahdur Minto sareng Mang Ugel oge nyimurninya para mitra. Ayeuna dilajeng deui supados tegantung dangueun. Sumuhun Abah, dupi aya nu tinggaleun Bah. Janten kami teh wangsul deui. Walon nyimurni para mitra. Harita sareng calik di kursi. Nanging Mang Ugel harita teh malah kacengkat. Bari loma kunundukeun sirah kadar panuntun punten ngalangkung ka payuna Bahdur Minto. Mang Ugel lajeng lebet kanggon. Nu di mana memang bade mastikeun kana curug anu kongsi tinggaleun. Bahdur Minto sareng Ni Ayem geus surti nanging jempewe sapertos anu teterang kana naon anu nuju dipilari ku Mang Ugel. Teu lami Mang Ugel kaluar. Calik deui dina kursi anu tadi. Alisna ngan rada kerung. Socana ngareret ka Nyi Murni. Gogodeg alit nu nandakeun teu aya kana naon anu dipilarina. Nyi Murni ge surti para mitra. Gentosan harita mah sareng Mang Ugel. Nyi Murni lajeng kalebet enggona mastikeun saleresna kana curug anu dipilarina. Tapi dumesa temenan tos dipilarian teh dugi ku ngangkatkeun kasur oge tina ranjang paturona. Leres keneh teu aya, hatena pinuh tarosan. Sugan ragrag di andong dupi di jalan. Atanapi di kareta waktos anjeunna mulih ka kota. Leres geuning teu aya di mana muragnanya da panginten upami aya di dieu mah moal mungkin dugi diangkat kasurna oge teu aya. Hariwang bisi murag di andong atanapi di kareta. Kumaha pamileres kitu? Ceuk Nyi Murni. Kadar bingung nutos milari curug teh teu kapanggih. Bari calik sakedapan dina paturon, cobi ngemut-ngemut deui. Sugan manawi aya ku pohon neundeun. Teu lami Bahdur Minto nyauran. Nyi Murni ge lajeng nembalan. Murni, sakedah dieu heula ngur. Dupi Abah wade aya peryogi heula sareng Ugel oge Murni. Kulan Abah. Tembal Nyi Murni para mitra nu masih dinggona. Lajeng enggal nempungan ka Bahdur Minto. Hatena teu nyangka yen Ramana bade naroskeun perkawis curug teh. Nu padahal Rama sareng indungna parantos terang naon saleresna anu nuju dipilarian ku anjeunna. Murni oge Ugel
ulah sok sumput buni ari kakolotnya jang. Kumaha oge nawina kolot mah kawajibanana kedanya ka putra-putrina. Sanes wae benerna bujeng salahna oge kolot mah tetepnya Ayeuna abah sareng nini teh parantos terang da saleresna anjeun wangsul deui ka dieu teh. Aya nu dimaksad. Ngan kami teh buni we jempe siga nu teu terang. Dumeh bade mastikeun ku saleresna. Nu mawi tos moal nyalahan deui. Kiwari bade ditaros aranjeun teh yeuh ku abahnya. Dupi salami ieu aranjeun usaha teh neang syarat ti mana jeung geus sabaraha kali dupi wantun ngabongkar pakuburan batur. Tarosna Abah Durminto ka Mang Ugel sareng ka Nyi Murni. Harita Nyi Murni ukur tungkul. Hatena deg yakin dupi curug teh teu murag di tempat sanes. Nu mawi dugi karamana naroskeun kitu. Yakin curug teh aya di enggona teu kabantun waktos diampihan kana kempek. Mang Ugel sami sareng hal anu sami sapertos Nyi Murni. Nanging anjeunna ngawalon. Siga nu teu ngartos kana naon nu dimaksud ku Bah Durminto. Punten Abah, dupi naon maksudna Bah? Kami teu ngertos kana naon anu nembe ditaroskeun ku Abah. Walon Mang Ugel bari tungkul, hatena geus ngarasa, tapi siga nu teu ngartos walona. Oge Murni. Geus ayeuna mah tong pura-pura. Sok jujur we ka Abah. Da Abah atanapi mah oge moal bakal nyarekan. Nanging wajib pikeun Abah kedah ngelingkeun aranjeun. Satungtungna aranjeun masih kene beurang ditulung. Upami keukeuh nya Abah ge teu langkung. Da dupi resikona mah aranjeun sorangan banu bakal nampi. Ceuk Bah Durminto. Harita bari pelong ka Mang Ugel jeung Nyi Murni. Teu lami Nyi Ayem cengkat. Diuk ngarendeng ka Nyi Murni. Diusapan harita tonggong Nyi Murni. Dupi ku ngajen asihna indung ka putrina. Sok saena diwalon wae Murni anu jujur. Ieu emak sareng Abah teh bade nulungan. Sanesnya bade mendokeun perkawis ieu teh ka wargi sejen atanapi ka pihak berwajib sanes kitu. Tutur kocap Nyi Ayem. Sanyatana da memang kolot mah bade nulung sanes bade mentung. Nu manawi bisa ditulungan ti kiwari. Ulah dugi ka apes lapur hancur diri para mitra. Abah oge emak, hapunten sadaya-daya kami teh leres salah teu ngadangu wetonan parentah agama sareng wewengkon kolot. Kami rumasa aya 3 kali ayeuna ngalakukeun hal nu kitu. Disarengan pangakuan sarta panarimaan leres pisan jalan usaha kami teh kantos sasar ieu teh Bah. Mantak munjuk ku cara teu lami oge pikeun usaha kami teh di kota Bah. Kocap Mang Ugel ngawalon jujur ka Bah Durminto. Jeung harita oge Bah Durminto sanes ambek para mitra. Da memang istuning tujuanana anjeunna mah bade mihalang jeung nganggesan kana cara Mang Ugel nu kantos kasasar. Halus yang halus. Anjeun tos wantun jujur ka Abah sareng ka Nini. Nya kitu deui Abah. Dina perkawis ieu Abah moal bade langkung naros ka aranjeun di awal dugi ka akhir. Angin Abah mah bade naros teh dupi kersan teu di akhiran wae sasar lampah aranjeun teh ti ayeuna jang. Kocap na Bah Durminto.
Hatena lega, dumeh tos sanyatana ngadangu nyalira pangakon Mang Ugel nunggeus rumasa salah jeung sasar lampah. Harita bari nyekreskeun korek, Badur minto teh dilajeng mudun. Sirahna tangah ka luhur, dua leungeunna disanggeh ka pinggir palang kursi nu keur dicalikanana. Abdi tobat, Bah. Dupi moal bade deui ngalakonan kitu. Nanging kami teh sieun oge, Bah. Dupi waktos harita dikocapkeun ku dukun teh, upami kami teu deui ngalajeungkeun pasaratan dina sataun, kami bakal kenging kasangsaraan dugi ka 7 turunan, Bah. Walon Mang Ugel, kocapna tobat dunggeus kaucap. Moal dijieun keur nulak ka era dumeh tos kanyahoan. Istuning sanyana bakal mandeg ngalakonan pasasaran. Nanging rada hariwang, dumeh melang jeung kocapan kinarjiman nu janten dukun dina waktos anjeunna neang pasaratan para mitra. Ulah sieun kana ancaman batur jang. Omol nu ngancem teh model setan nu ngaraga jelema sapertos dukun nu geus nyasarkeun maneh jeung pamajikan maneh. Urang mah kedah boga pangeran, kedah yakin tedeg manteng iman sanyatana. Pan pangeran urang teh Allah Subhanahu wa Ta'ala geus moal nyarahan. Lamun nya sanyatana urang masrahkeun sadaya-daya ka mantenna. Geus diatur yang rezeki mah moal bakal pahili jeung batur. Entong sieun nya. Dupi kumaha, Bah, pamintos kieu. Estuna da kawitna mamurni oge tiasa kitu teh ngabandungan kapalaina Kang Ugel. Anjeunna dumeh ngarasa kahina ku Mang Uhar. Pan ayeuna mah Mang Uhar teh tos janten jalmi beunghar. Malihan tatanggi sagangan hungkul di kotana teh sareng kami. Janten cindak nama palai males ka nyeri ieu teh, Bah. Hoyong tiasa langkung ti anjeunna. Dumeh kawitna sareng ti lembur terang sesahna maknya teu bisa sapertos anjeunna. Kocap Nyi Murni para mitra. Cindekna ngabeberkeun riwayat anjeunna ku tiasa dugi kasasar. Ageuning ayeuna mah abah ge terang. Dupi kawitna mah ku ayana rasa sirik. Barudak geradangukeun jeung Bandungan carios abahnya. Aranjeun ulah nyer pakaya dugi ka poho daratan jeung lautan. Mun di awalan ku sifat sirik mah teu aya tungtungna. Sabab eta sifat mangrupikeun kagorengan nu antupna bakal nyilakakeun. Geus ayeuna mah sasarengan kempel wae di dieu. Bumi anjeun nu bade dibangun tong waka diprungkeun heula. Antep we heula. Mun masih keneh gaduh acis nu hasil tina usaha kamari, anjeun olah we heula samentawis mah kangge meserkeun munding sareng sawah. Abah yakin bakal kapanggih cara aranjeun dina gumelar usaha. Sabab kahiji ku cara bener, kadua ku ayana redo ti kolot. Kocapna Abah Durminto. Megatkeun kasieun diri keur anak jeung minantuna. Cindekna perkawis lalakon Mang Ugel jeung Nyi Murni katulungan dumeh ayana asih indung jeung bapa. Mantak kitu saena mun janten kolot teh sing kedah tiasa janten panutan keur anak incu. Salaku kolot nu teu mihak kasaukur anak atanapi mentingkeun sifat kasarakahan. Para mitra kaum dangu, wirehna sadaya kantos terang kana cumarios lalakon Mang Ugel nu katulungan
Ayeuna mulang deui ka cumariosna Mang Uhar jeung Nyi Ince nya para mitra. Poe ti poe geus kaliwat saban lalakon jelema-jelema. Jagat caang jeung poek nandakeun gantina waktos nu moal bisa diulang deui. Kagagas caraning jelema nu makaya sapola tingkah ku mangrupi-rupi warna polahna. Nu beunghar, nu miskin, tetep janten carita nyata. Malihan geus teu bireuk deui di mana suku ngalengkah di dinya aya carita antawis nu siri jeung nu kanyeri. Kirang langkung tabuh salapan wengi tinepatan di Rebo Wengi Kliwon. Mang Uhar jeung Nyi Ince geus sayogi mangrupi-rupi syarat nu bakal diangge kangge kiwari medal deui pamunjungan. Harita mah geus aya rencana yen Mang Uhar teh saurna bakal ngahaja ngalapakaya karompokna Juragan Sardan. Dumeh di kota dang geus geunjleung nu munjung pocong. Pamikirna lami geus teu nyaba kabeh pilemburan. Pasti aman mun anjeunna bade ngarah ka pilemburan kangge wengi ieu mah. Bari ayana waktos nu masih katinggal sababaraha jam deui kangge tengah wengi teh. Anjeunna gunem catur jeung Nyi Ince. Ceu, yakin teu aya nu tinggaleun syarat teh? Tarosna Mang Uhar para mitra nu jongjon diukna kursi jomplang. Jarijina ngajapit udud sampean katuhuna nanggal kana tuur nu kenca. Awakna rebah dina korsina socana manteng kaluhur nyaeta ka juru langit-langit. Bari sakapeung ngisep ududna anu dijapitna. Buel-buel hasepna banget saking ku ngarasakeun nikmat. Atos sadayana Kang, dupi bade ka mana kitu wengi ieu teh akang nyiar pakaianna. Walon Nyi Ince para mitra bari naros bade ka mana pikeun wengi ieu Mang Uhar neang pakaya. Teu lami Nyi Ince cengkat tina kursi muru ka kaca jandela. Hordeng teh disingkatkeun saeutik. Panona ngintip tina kaca jandela. Ngareret ka sakur juru pakarangan. Mastikeun pilih ayana jelma anu nuju di hareup ager. Aya saha ceu? Tarosna Mang Uhar nu kongsi ngorenjat oge tina kursi. Sok bilih aya jelema ku pedah cara Nyi Ince bieu ngalongok tina jandela para mitra. Teu aya sasaha Kang. Ince ukur mastikeun hungkul pilih aya jalmi di payun. Walerna Nyi Ince bari harita calik deui di kursi. Mang Uhar ge sami tumerah genah deui dina kursi jomplangna. Lami ti lami gunem catur harita teu karaos kantos tabuh jam 12 wengi. Teu lami oge kapireng sora manuk gagak ngoreak di luhur para nu nandakeun cara biasa Mang Uhar nu kedah janten pocong para mitra. Kang Uhar, kadangu bieu teh sora manuk gagak di wuwungan. Semohon ceu. Tapi mangga dikawitan wae ceu. Ili akang sapertos kamari janten panas sakujur awak akang teh muntos kadangu sora kitu tapi urang hare-hare wae. Walerna Mang Uhar sasarengan muru ka kamar tukang. Tempat anu didamel khusus pikeun anjeunna ngalakonan pamunjungan. Sabarantosna dugi di tempat, sewang-sewangan geus nyiapkeun. Mang Uhar harita ge sapertos biasa dibuligir. Teras nangkarak dina lawon bodas pamungkus mayit, ditutupna jeung saambet sadaya tali umumna mungkus jenazah ku Nyi Ince. Teu lami Mang Uhar nangtung para mitra. Nangtungna siga nu kaku. Bari geus robih wujud raraina oge. Panon bolotot herang moncelang. Rarai pucet pikasieun. Sakapeung madep ka Nyi Ince.
yen si oge tagen kuat sanaos saestuna aya rasa kasieun. Teu lami Mang Uhar aceleng-acelengan lorobos ka rohangan tengah terus beras nembus ka jandela. Celeng harita teh Mang Uhar hiber muruna kabeh wetan bade ngajugjug ka arah lembur nu teu sanes bade karompokna Juragan Sardan para mitra. Para mitra kaum dangu, cunduk waktu nu rahayu ninggang bangsa nu sampurna niti wanci nu mustari. Harita Mang Ahmad jeung antok kalih Pak RW Nurkim sareng Pak RT Iman sing horeng geus di juru anu sepi nu teu jauh ti buruan bumi Mang Uhar. Sanyatana harita geus nyaksian aya pocong nu kaluar ti bumi Mang Uhar turung aceleng hiber kaluar muruna ke arah wetan. Satemena harita teh da memang tos dipasian terang sadayana ku Mang Ahmad. Istuning ku cara batin moal nyalahan yen Mang Uhar nu salami ieu dicurigaan leres pisan nu janten pocong pamunjungan. Dumeh ku kitu harita Pak RW Nurkim naroskeun kalajenganana kedah kumaha. Teras kumaha Pak Ustad dumetos katingal ku sadayana dupi sapertos naon anu diwartosan Pak Ustad teh leres nyatana ieu. Tarosna Pak RW Nurkim sukuna bari ngajegang melak cangkeng saking geus ateulna palai mergokan kanu aya di lebet bumi. Nanging Mang Ahmad teu boleh cicing para mitra, nampel nafsu nuker meuleum merasa keheul Pak RW Nurkim. Dadana dielusan bari maoskeun kalimat istighfar pamikirna supados repeh ulah dugi gagal rencana pikeun nganggesan lalampahan Mang Uhar. Sabar Pak RW, urang ulah cinek amarah ulah dugi dumehna ngagugu nafsu janten gagal rencana sadaya di wengi ieu. Lumawipan ieu wengi teh nuju diantos pisan ku sadayana. Kocapna Mang Ahmad para mitra katutur Pak RT Iman ngemutan deui pikeun nurut kana arahan Mang Ahmad nu diandelkeun harita kana ilmu kahikmahanana. Sumuhun Pak RW, saena sabar sakedap turutan wae naon anu bade diarahkeun ku Pak Ustad Ahmad. Lumawi dina hal ieu kedah salaresna nyimpen buktos anu pasti supados teu janten hahalang hukum pikeun ngaganjar pidamelan anjeunna nu kantos ngarugikeun ka sadaya wargi di dieu khususna. Kocapna Pak RT Iman sareng emutan pikeun sabar langkung sae nyerahkeun sadayana ka Mang Ahmad anu dina dangeut ieu nuju janten andelan. Teu lami Mang Ahmad nyarios. Nyantos lumawi sadayana si mukuring di dieu anu nyepeng alur talina mangga sadayana ngiring sareng kuring wae. Ayeuna sasarengan lebet wae langsung ka bumi Pak Uhar. Kocapna Mang Ahmad nu harita ngangge kopea bodas para mitra. Sorbana disampirkeun ditak-tak beh katuhu. Leungeuna harita teh namprak bari diunjukeun ka luhur langit. Bibirna kukur nyeman keur ngocapkeun doa-doa nya teu lami rengse teh Mang Ahmad ngajak ka sadayana pikeun leumpang ka bumi Mang Uhar. Sadugina di payun bumi dina pager tos nyondong sing horeng teh aya Mang Uharna.
janten bingung ke Pak RT jeung Pak RW. Nusa tadina nyangkakeun Mang Uhar nutos angkat hiber janten pocong teh dupi kiwari malah tos nyondong di bumina. Dupi janten bingung sim kuring. Ieu teh kumaha Pak RT? Disebatkeun saur Pak Ustad nembe pocong nu hiber teh Pak Uhar. Dupi geuning aya ieu Pak Uhar nama. Tarosna Pak RW Nurkim nu geus bingung ningal Mang Uhar harita, nanging pager teu boleh dibuka. Bujeng kituna Mang Uhar ge malah cicing wae ku silih teuteup jeung Mang Ahmad. Neng Nong para mitra, apunten cariosna ka Bujeng Neng Nong. Insyaallah urang lajengkeun deui wae dina seri ka-22. Sakitu panginten anu tiasa kapihatur dina ayana sapunyere pegat simpai paturaye patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.